wangenan carita wayang. Numutkeun temusana di berata, kecap wayang teh asal kecapna tina bayang, kalangkang. Hartina ngalakon wawayangan dikira-kira adik pangadik jelema, boh lahirna, boh batina diwujudkeun ku peta-peta wayang jeung dilalakonkeun ku dalang bari diberi gamelan. Ciri-ciri carita wayang. Hiji. Di daerah Sunda, carita wayang sumebarna ngaliwatan pagelaran wayang golek. Jeung sacara tinulis anu mangrupa carita pondok, carpon, novel, dangding, atau wawacan. 2. Carita wayang caritana bisa mangrupa carita pondok atau bisa oge mangrupa carita panjang seperti novel atau wawacan anu bisa dibaca dina saeuting malahan bisa nepi ka mangpoe-poe. 3. Carita wayang caritana ditulis dumasar kana carita anu geus tetep, nyaeta dumasar kana carita Ramayana jeung Mahabharata ti India anu mangrupa kitab suci umat Hindu. Di Indonesia, carita wayang geus kapangaruhan ku ajaran agama Islam jeung pangaruh carita lokaliana. Fungsi wayang. Baheula wayang digunakeun salaku media efektif pikeun nyumebarkeun agama ti agama Hindu nepi ka agama Islam. Kabeh dienakeun wayang ngalaman geseh peran salaku media komunikasi sosial. Ayeuna wayang lolobana ukur salaku media hiburan. Sajarah carita wayang. Dumasar kana buku Tetekon Padalangan Sunda karya Atik Sopandi yen carita wayang geus kasebut dina naskah Siksa Kandang Kersian tahun 1518. Dumasar kana Ensiklopedi Susastra Sunda karya Yusrusiana tahun 1888, Nurdain nyebutkeun yen naskah pangkolotna nu nyaritakeun carita wayang teh nyaeta pantun Ramayana. Jiket nyebutkeun yen cara ngawayang mangrupa tradisi di Pulau Jawa nu nyaritakeun carita-carita cere Jawa. Carita wayang di Jawa Barat kalian sumberna tina sastra India tapi loba oge anu asalna tina sastra Jawa saperti Arjuna Wiwaha karangan Empu Kanwa. Carita wayang nu ditulis dina basa Sunda umumna dina wangun wawacan saperti Batara Rama karangan R.A.A. Martanagara. Bebedaan carita wayang India jeung Sunda. Carita-carita wayang nu kawentar di Indonesia diantarana rangkaian kisah Mahabharata jeung Ramayana. Carita Ramayana jeung Mahabharata Indonesia khususna Sunda geus robah alur caritana. Ramayana jeung Mahabharata versi India caritana beda antara nu hiji jeung liana sedengkeun di Indonesia jadi ngahiji. Bebedaan nu katempo pisan nyaeta falsafah nu ngadadasaran kadua carita eta sanggeus asupna Islam carita diolah deui nepi ka jadi proses akulturasi jeung kabudayaan asli Indonesia. Sawatara bedana carita wayang Sunda jeung carita wayang India. Dina carita wayang Sunda aya tokoh punakawan Cepot, Semar, Gareng Dewala. Dina carita wayang Sunda Srikandi awewe nu geulis sedengkeun dina carita wayang India Srikandi lain awewe. Dina carita wayang Sunda mah Gatotkaca teh penting jeung rea dicaritakeun. Dina carita wayang Sunda Drupadi ngan jadi pamajikan Yudhistira wungkul sedengkeun di India Drupadi ngalakukeun 8 poliandri jadi pamajikan Pandawa 5. Dina wayang Sunda Dorna jadi tokoh anu juli grehe jeung tika sabeuleun leuwih mihak ka Kurawa. Di India Dorna jadi guru Pandawa jeung Kurawa anu dipika hormat. Wayang India mah caritana asli carita keur agama Hindu sedengkeun di Sunda caritana robah jadi syiar Islam pemeranna isyarat dina ajaran-ajaran Islam. Carita wayang. Carita wayang teh kabagi jadi dua. Anu kahiji nyaeta carita wayang Ramayana anu nyaritakeun lalampahan Rama jeung Raja Ayodhya anu kawin ka Sinta. Anu kadua carita wayang Mahabharata anu nyaritakeun perang sadulur. Kanda Ramayana. Kanda Ramayana kabagi jadi 7. Anu kahiji Balakanda, kadua Ayodhya Kanda, katilu Aranya Kanda, kaopat Kiskenda Kanda, kalima Sundara Kanda, kagenep Yuda Kanda, pamungkas Uttarakanda. Aya 18 parwa Mahabharata. Adi Parwa, Sabha Parwa, Wana Parwa, Wirata Parwa, Udyoga Parwa, Bisma Parwa, Dorna Parwa, Karna Parwa, Salya Parwa, Suptika Parwa, Stri Parwa, Santi Parwa.
anu sasana parwa aswa medika parwa mau sala parwa asrama wasana parwa mahas parahas tanika parwa swarga rohana parwa. Contoh carita wayang. Barata Narada Sang Hyang Catur Kaneka nyaeta baraya Sang Hyang Tunggal miboga putra ngaranna Sang Hyang Kaneka Putra. Sang Hyang Kaneka Putra miboga loba kaleuwihan di antara rencanganana, segala pasoalan anu disanghareupanana sok bisa dipungkas kalayan alus. Hiji sabot bapana ngawariskeun pakarang sakti ngaranna Lingga Manik, dirina beuki disegani ku saha wae manehna indit tapa di tengah lautan kalayan nyekel Lingga Manik pikeun nyampurnakeun pangabisana. Tapana Sang Hyang Kaneka Putra ngajadikeun kahyangan panas sarta gonjang ganjing Batara Guru ngutus para dewa pikeun mawa Sang Hyang Kaneka Putra ka kahyangan di adilan. Sang Hyang Kaneka Putra keukeuh ngalakukeun tapana tepikeun ka para dewa murka. Batara Indra kalayan senjata guludugna henteu bisa ngelehkeunana, kitu oge jeung Batara Brahma nepi ka Batara Bayu masih oge gagal Batara Wisnu anu milu make pakarang cakra udaksana angger teuterakeun. Batara Guru atau Sang Hyang Manikmaya turun langsung ngelawan Sang Hyang Kaneka Putra. Dina hiji kasempetan Batara Guru ngaluarkeun ajian kemayan. Waktu kena ajian eta Sang Hyang robah jadi buruk rupa. Ngarasa eleh ku Sang Hyang Kaneka Putra, mangka Batara Guru ngageroan lancip minangka penghormatan sarta dijadikeun panasihat kahyangan. Sang Hyang Kaneka Putra ngaranna jadi Batara Narada. Kutukan anu kungsi diucapkeun Sang Hyang Tunggal jadi kenyataan, leungeun Batara Guru nambahan jadi opat. Ajen moral carita wayang Batara Narada. Sakabeh jalma miboga kamampuna sewang-sewangan, teu kudu maksakeun kudu jadi nu pangsampurnana, sabab saestuna kasampurnaan ukur nu Gusti Allah Subhanahu wa taala. Unggal manusia pasti miboga kaonyoyan jeung kahengkeranana sewang-sewangan. Tong ngaledek kana kahengkeran batur, oge tong ngarasa ambek nalika batur leuwih ti urang. Ulah sakali-kali jadi jalma nu sok ngahina atawa ngaledek batur, sabab hal-hal goreng nu ditunjukkeun ka batur pasti bakal balik deui ka diri sorangan. Transformasi carita wayang Batara Narada. Carita wayang Batara Narada ditransformasikeun dina salah sahiji adegan di film Mahabharata. Nanging bedana aya sababaraha adegan anu leuwih ditekankeun dina film sangkan leuwih ngirut kanu nonton.